al-'izzata wal hikmah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lil muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Kamari liman istata' ilaihi sabilanya. Kuwi kadinya sanes. Nu mana? Akhirnya wala yuzamun syai'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taqulu. Eta kan artinya. Wa ma taqulu. Wa ma jeung kana naon taqulu ngucap anjeun. Fi hadzal hadisi dina ieu hadis. Ketika mari keur ngajelaskeun ulah sampai urang teh bangkrut tina amal urang jeung sepi tina ahwal tingkah-tingkah anu sae. Oge ilmu wungkul eta teu mantak nulungan kana leungeun urang, teu mantak ngajait, teu mantak bisa nyokot kana leungeun urang, artina teu bisa nulungan. Bunyal Islamu diadegkeun naon al-Islamu agama Islam ala khamsin netepan kana 5 perkara. 5 dasar. Syahadatian. Nyatana nyaksikeun saenya-nyana kalakuan. Eta la ilaha. Henteu aya pangeran anu hak ibadahan, eta maujud illallahu angin nyatana Allah. Wa anna Muhammadan sareng saenya-nyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta Rasulullah utusan Allah. Wa iqamis sholati sareng ngadegkeun salat. Wa itaiz zakati sareng ngaluarkeun zakat. Wa shaumi ramadhana sareng puasa Ramadan. Wa hajjil baiti boleh. Wa hijjil baiti boleh. Ya. Dua lugoh pasehat dua. Ngan biasanya di urang mah wahajjul baitinya. Walillahi 'alan nas hijjulnya. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Riwayat hiji deui riwayat Syu'bah. Walillahi 'alan nas hajjul baiti. Ya munggah haji ka Baitullah. Liman wajib pikeun jalma istata'a anu kawasa saman ilahi ka albait naonana sabilan jalanna. Tingali kurang lenyepan. Dina bunyal Islamu ala khamsin teu cukup ku nyaksikeun gitu ya. Dasar-dasar Islam teh teu cukup punyaksikeun aya pangeran salian Gusti Allah jeung Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi kudu aya amal anu berupa wa iqamis shalah, wa itaiz zakah jeung saterusna. Sehingga cek Imam Ghazali kamari dina kamari pas waktu kamari teu cukup ku ilmu wungkul. Wal imanu jeung ari ngaran iman eta qaulun ucapan bilisani kalawan lisan. Ikrornya ngikrorkeun kalawan leta
wa tasdikun jeung gambenerkeun bil janani kalawan hate ngabenerkeun letah ngikrarkeun wa amalun jeung amal bil arkani kalawan pirang-pirang anggota. Tah ieu mah iman anu sampurna nya. Ieu mah ta'rif iman anu sampurna. Maksudna iman sampurna teh iman anu lengkap jeung Islam. Ya. Sabab kieu iman jeung Islam termasuk kana kaedah idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Nah, aya kaedah dina ulumul Quran gitu. Ya, kaedahna idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dina ayat Al-Qur'an lamun manggihan lafad aminu gitu nya, iman wungkul atau ya ayyuhalladzina amanu iman wungkul maka eta teh ngawangku kana Islam ongkoh gitu nya. Sabab kaedahna iman jeung Islam teh kaasup kana kaedah idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Bila mana ngan aya hiji disebutkeun papisah gitu nya, nu hiji disebutkeun nu hiji teu, maka maksudna teh iman anu sampurna anu ngawangku kana Islam. Begitupun ketika disebutkeun Islam wungkul untuk iman, untuk disebutkan iman, maka anu dimaksudna Islam anu sampurna nyata anu didasari ku keimanan anu bener. Tapi lamun babarengan duanana. Lamun babarengan maka manana jadi beda. Iman teh tasdik wungkul nya. Tasdik wungkul jeung ari Islam nyata al-inqiyad nya, amalna gitu nya, bukti amalna. Itulah kaidahna idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a dina ulumul Quran kaidahna kitu. Wa dalilul a'mali jeung ari dalil pirang-pirang amal eta aksaru leuwih loba min an yusotibatan yen diitung ya dalil. Dalil anu ngajelaskeun tentang amal-amal kudu amal eta leuwih loba. Nya dalil tentang amaliyah eta leuwih loba. Tibatnya moal bisa dihitung lah. In kana lamun kabuktian saha al abdu hiji hamba eta yablugu. Oh wa in kana nya didinya aya wawan teh. Benar. Wa in kana sanajan bukti saha al abdu hiji hamba eta yablugu nepi saha abdu bisa nepi saha al abdu al jannata ka surga bi fadlillahi taala kalawan fadl Allah taala wa karamihi sareng kalomanan Allah. Persanajan memang asup ka surga teh ku fadl, ku rahmat, ku karom ti Gusti Allah dan ku sabab amal. Lakin tuh sering Ghazali lakin tetapina ba'da an yasta'idda dina sabada yen cawis-cawis siap-siap saha abdu bi taatihi kalawan taat ka Allah wa ibadatihi jeung ibadah ka Allah. Lianna rahmatallahi karena sanyana rahmat Allah eta qaribun caket minal muhsinina ti pirang-pirang jalma anu midamel kasayan. Rahmat Allah mah caketna jeung jalma anu midamel kasayan. Jadi lamun asup ka surga teh ku rahmat Allah, berarti lamun hayang asup ka surga kudu midamel kasayan. Da rahmat Allah mah caket sareng jalma-jalma anu midamel kasayan. Walau kila jeung lamun ditaroskeun aidon deui ya blugu bisa nepi cenah si abdu bimujarodil imani kelawan wungkul iman. Ku iman wungkul ke bisa asup ka surga. Da miftahul jannah teh la ilaha illallah. Nya. Leres memang bener. Kulna kaula maka kaula ngucap sar Imam Ghazali, naam gih ujar kono. Naamnya gitu, leres pisan. Lakin tetapina mata rek iraha ya belum bisa nepi ka surgana. Bisa nepi sa abdu karena surgana.
lamun ngandalkeun kan iman unggul. Jeung lamun ngandalkeun kana iman unggul engke pangbocit-bocitna nu asup ka surga teh. Dina hadis Imam Bukhari, dina riwayat hadis Imam Bukhari, Sahih Bukhari, aya di nya hadis-hadis terakhir Gusti Allah engke bakal ngaluarkeun jalma nu pang akhir-akhirna gitu nya di surga teh. Ti neraka miwarang ka malaikat coba teangan aya keneh teh jalma anu nyaksikeun nya anu beriman ka kaula. Anu aya iman sagede siki zaroh we gitu nya, imanna leutik gitu nya. Aya we iman gitu nya dina hatena, sanajan saeutik-saeutik oge. Ternyata aya. Tak eta jalma nu pangpocitna. Nah, aya batur manggeus tenang di surga. Ieu mah manehna karek dibebaskeun tina neraka. Bari jeung deui manehna ge ngarasa era. Da asalna dina tarang teh aya tulisan atikun minan nar. Ya. Naon teh pemerdekaan tina neraka, terbebas dari neraka lah gitu nya. Baru bebas dari neraka dina tarang teh. Eraeun tah ka Gusti Allah teh Gusti atuh abdi teh izin. Akhirna dipandian di Talaga Kausar leungit gitu nya. Gitu. Eta lamun hayang iman unggul nya hayang wae ngan sing sabar we gitu tah. Geus teu kudu amal imane unggul nya. Hayang wae ari hayang dikeum heula mah gitu nya. Cukup tina ku iman. Wakam jeung eta sabaraha ya. Min akobatin ari akobah teh tangga, min akobatin ari tangga. Didinya kaudin atau kanudin? Kaudin anu hese ditaekan, anu terjal gitu nya kaudin teh. Anu hese ditaekan. Yaqta'u anu bisa nempuh si abdun hakana aqobah ila an yasila nepi ka yen nepi si abdun ka surga. Sabaraha tingkatan gitu nya. Nya sabaraha tingkatan, sabaraha tangga anu bisa anu hese di nanti dilaluina nepi ka manehna hayang bisa ka surga. Waktu nage lila deh. Fa awalu tilkal aqobati maka ari mimitina eta pirang-pirang tangga eta aqobatul imani tangga keimanan. Itu memang mimitina tangga keimanan. Kan hayang ka surga, berarti kudu menempuh beberapa anak tangga. Sedangkan anak tangga ieu teh hese dilaluina. Lamun iman unggul mimitina karek ge salangkah gitu nya. Batur mah geus nararepi, manehna lila di dinya. Geus di dinya gitu. Saya kira nepina. Wa annahu jeung saanya si abdun. Jeung saanya kelakuan. Eta hal yaslamu. Nah bisa salamet si abdun. Min salbil imani tina didedel, tina dicopot imanna. Nah manehna yakin bisa imanna teh bisa bertahan nepi ka maot. Dalamun amal soleh nejaran, iman nage bakal milu berkurang, keimanan nage gitu. Bakal terkikis akhirnya bawa cenah. Nah. Amla atau henteu salamet bisa ngajamin gitu. Lamun iman nungkul tanpa amal, manehna bisa tetap terjaga keimanan. Anu bari jeung amal oge nya maksudna teh sok loba nu blunder nya. Wa idza wasala jeung di mana-mana nepi hal yakunun bukti si abdu eta khaiban di dinya ba atau nun. Nah, betul. Eta khaiban anu rugi muflisan tur anu naon teh bangkrut gitu. Lamun nepi oge ka ditu teh gitu. Beres ka surga nepi we kana pintu surga gitu nya. Nah manehna teh termasuk ka jelema anu bangkrut atuh henteu? Rugi atau henteu? Ningali batur mah levelna laluhur, manehna mah ngan level handap. Da amalna boga modal teh iman hungkul. Wa qala sareng ngadawuh sa Al Hasan Imam Al Hasan Al Basri, sapali guru macana Al Bisri, muridna Sayyidina Ali.
tabi'in. Asalama seorang budak yang dimerdekakeun Sayyidina Ali. Yaqulu ngadauh sa Allah taala Gusti Allah taala li ibadihi ka pirang-pirang hambana Allah yaumal kiamati dina dinten kiamah. Udkhulu pek ararasup aranjeun kabeh ya ibadi he pirang-pirang hamba kaula agung. Al jannata ka surga. Sok geura asup ka surga bi rahmati ku rahmat kaula agung. Sok asup ka surga nanti ku rahmat Gusti Allah. Waktasimu jeung sok ngabagi aranjeun kabeh hak kana surga kana al jannah bi amalikum kalawan pirang-pirang amal aranjeun kabeh. Tuh nya leres. Asup ka surga ku rahmat Allah, tapi engke level-level surgana bergantung kana amal urang. Amal urangna sakumaha. Ayyuhal waladu he ujang malam takmal he anaking gitu nya. Ayyuhal waladu he anaking malam takmal dinasa lagi henteu teu acan beramal anjeun. Tuh teu acan. Lam teh linafil madi wal hal gitu. Nganafikeun zaman madi nepi ka zaman hal. Jadi teu acan. Salagi teu acan kantos amal anjeun beda jeung lan. Ari lan mah moal pernah. Lan mah moal pernah. Ari lam mah teu acan kantos gitu. Dugi ka ayeuna teu acan kantos. Malam takmal salagi teu acan kantos amal anjeun lam tajid maka moal mendakan anjeun al ajro kana buruhan. Ari teu gawe mah nya moal ge menang gaji gitu nya. Hoki adi kayatkeun naon anna rajulan sanyana hiji lalaki min Bani Israil di kalangan Bani Israil. Eta abada ibadah saharajul Allah ka Gusti Allah sabaina dina zaman 70 naonana sanatan tahun. 70 tahun ibadah terus ka Gusti Allah. Farada maka ngarepkeun sa Allah Gusti Allah an yajluwa kana yen nembongkeun sa Allahu kasih rajul alal malaikati ka pirang-pirang malaikatna rek hayang nunjukkeun ka malaikatna malaikat-malaikat nu sejen fa arsala maka ngutus sa Allah Gusti Allah ilahi kasih rajulan malakan ka hiji malaikat ngutus hiji malaikat yukhbiru anu ngabejakeun ieu si malak hukasi rajul annahu sanyanya nasi rajul matil kalang ibadat sarta eta ibadah selama 70 tahun teh eta la yaliku ente layak sa rajul eta la yaliku ente layak bi kalawan si rajul naon dukhulul jannati asup ka surga. 70 tahun ibadah maneh teh henteu membuat maneh layak asup ka surga. Cek malaikat teh ngabejakeun. Falamma balagha maka samang-samangsa ngadugikeun saha malakan hu ka si rajul. Ngadugikeun berita eta. Qala ngucap sa al abidu rajul anu ahli ibadah tadi. Rajul anu ahli ibadah tadi ngucapna nahnu khuliqna lil ibadah fayan bagi lana an na'budah. Nahnu ari kaula eta khuliqna diciptakeun kaula teh lil ibadati pikeun ibadah. Fayan bagi maka sayogia lana pikeun kaula naon an na'budah yen ibadah kaula ka Allah. Anya teu paduli gitu nya. Rek layak ka surga rek henteu da kuring mah diciptakeun lagi ku Gusti Allah supaya ibadah gitu. Maka kuring mah rek ibadah rek asup ka surga rek henteu gitu terserah. Fala maraja maka samangsa balik deui sa al malaku eta malaikat qala ngucap si al malak ilahi he pangeran abdi anta ari Gusti eta alamu maha uninga bima kana
perkara qala anu ngucap si Abdu si rajul teh si Abid Gusti langkung terang kana cariosanana. Faqala maka ngadawuh sa Allah Gusti Allah taala bari maha luhur sa Allah. Idza huwa lam yu'rid. Idza huwa istiqamah. Idza huwa di mana-mana henteu ngabalieur si Abdun lam yu'rid tegasna henteu ngabalieur si Abdun. Jadi bab istighol ya. Di tafsiran tah. Idza huwa di mana-mana teu ngabalieur si Abdun, lam yurid tegasna teu ngabalieur si Abdun an ibadatina tina ibadah ka kami nu agung saur Gusti Allah. Fanahnu mangka ari kami nu agung ma'al karomi sarta sifat loman etala nu ridu moal ngabalieur kaula agung kami nu agung anhu ti si abdi. Si rajul teh ya. Si rajul anu ahli ibadah abid teh. Ishadu kudu nyaksikeun aranjeun kabeh ya malaikati he pirang-pirang malaikat kaula agung anni kana saanyana kaula agung eta qad ghafartu teman-teman geus ngahampura kaula agung lahu ka si abid ka si rajul. Keren tah lamun urang geus bisa ibadah kitu teh. Prinsipna nahnu khuliqna lil ibadah fayan bagi lana anak udah geus kitu. Teu paduli rek asup surga rek neraka gitu. Qala ngadawuh sa Rasulullah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya memang mudah diucapkan nya. Ngan bener teh jeung hate gitu. Hasibu kudu muhasabah aranjeun kabeh, kudu ngahisab aranjeun kabeh. Angfusakum kana pirang-pirang awak aranjeun kabeh qabla an tuhasabu dina samemeh dihisab aranjeun kabeh wazinu jeung geura nimbang aranjeun kabeh a'malakum kana pirang-pirang amal aranjeun kabeh qabla an tuzanu dina samemeh ditimbang ieu amal. Saur Imam Ghazali dina Ihya atau Mitelepat mah lamun urang muhasabah nya muhasabah nya keur di dunia keneh seueur muhasabah mangka engke hisaban dina poe kiamat teh bakal digampieulkeun. Bahkan teu kenging hisab gitu. Da geus dihisabna ku urang di dunia. Disorkan hadisna kitu sorkan dina Nabi. Nya lamun geus dihisab ku urang, pan geus berarti geus eueuh deui hisabeun. Dibebenah gitu tah. Setiap kali dihisab teh nya muhasabah diri terus diperbaiki nya lain ngan saukur muhasabah tapi teu aya perbaikan. Wa qala sareng ngadawuh sa Aliun Sayyidina Ali karamallahu wajhah man ari sawe jalma eta donna lamun nyangka saman annahu kana sanya man bidunil jahdi kalawan tanpa sungguh-sungguh eta yasilu bisa nepi saman bahwa mangkari man eta mutamannin anu ngarep-ngarep perkara anu hese hasilna tamani ngarep-ngarep perkara anu hese hasilna atau anu mustahil hasilna wa man jeung ari sawae jalma eta donna lamun nyangka saman annahu kana saanyana si man bibadzil jahdi kalawan ngerahkeun kesungguh-sungguhan eta yasilu bisa nepi karena maksudna bahwa mangkari si iman eta mustagnin anu ngalap sugih ti Gusti Allah. Wah. Bahaya ini. Jadi urang ulah tetegenan karena usaha urang, karena kesungguh-sungguhan urang. Pandina hikami kamari min alamatil i'timad al amal nutsul muroja inda wujudis jalal. Urang ulah sampai tetegenan karena amal. Ditimpah deui arih nafsa kamina tadbir geura istirahatkeun awak maneh tong loba teu ngatur gitu nya. Saur Imam Ibnu Athaillah gitu. Wa qala sareng ngadawuh Isa Al-Hasan Imam Hasan Al-Basri boleh. Rahimahullahu taala. Talabul jannati ari neangan surga bila amalin kalawan tanpa amal eta dzanbun
hiji dosa minal dzunubi tina pirang-pirang dosa. Marukan. Asa gampangnya berarti kagus ya Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ari amal petot, ari amal tara. Cek Imam Hasan Basri mah eta tindakan kriminalnya. Dosa itu teh. Wa qala sareng ngadau ya Imam Hasan Al-Basri. Al-Basri. Alamatul haqiqati, ari alamat hakikat, ciri hakikat lamun urang geus nepi kana makom hakikat eta tarku mulahadzatil amal, ninggalkeun ngalirik amal, teu dipalire amal teh. La tarkul amal, lain ninggalkeun amal gitu nya. Lain teu beramal sama sekali, tapi amal nu dipigawe ku urang teh teu dipalire sama sekali. Sesuai eta mah memang kakudu anak itu waktu kudu jeung dilirik-lirik, jeung diperhatikeun, dihitung-hitung semua teh geus meunang kalusan sakieu. Wa qala sareng ngadawuh Rasulullah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu ari jalma anu pinter, ari jalma anu cerdas, eta man jalma dana anu ngahisab. Dana anu ngahisab saman nafsahu ka awakna si eman. Dana teh kan bisa bimakna daen gitu nya, bisa bimakna hasaba muhasabah. Dana anu ngahutang nafsahu ka awakna. Ente kitu oge nya. Walau hutang berarti ini pinter teh. Ente gitu maksudnya. Tapi muhasabah di dieu maksud dana teh. Wa amila jeung beramal saman lima pikeun perkara ba'dal mauti anu tetep sabada maut. Amalna teh untuk kehidupan setelah mati. Wal ahmaku jeung ari jalma anu kumprung eta man jalma ittaba'a anu nurutan atau anu anut saman hawahu kana hawa nafsuna si eman. Wa tamana jeung ngarep-ngarep saman Allah taala ka Gusti Allah taala al-amaniyah kana pirang-pirang arep-arepkeun kana pirang-pirang pangharapan. Hayo we kitu nya loba harapan-harapan ka Gusti Allah ari amalna petot. Ngagugukeun hawa nafsu. Ayyuhal waladu he anaking kam min layalin. Kam eta sabaraha min layalin ari pirang-pirang peuting ahyaita anu ngahirup-hirup anjeun hak kana layalin. Berapa banyak malam yang kau hidupkan bitakroril ilmi kalawan ngabulan balen ilmu, ngaderes ilmu, wa mutalaatil kutubi jeung mutalaah pirang-pirang buku, pirang-pirang kitab. Wa haramta jeung ngaharamkeun anjeun ala nafsika atau ngahalangan anjeun ala nafsika ka awak anjeun anau makana sare. Jarang sare anaking betapa banyak sabaraha lila sabaraha loba peuting anu dihirup-hirup ku anjeun dengan mengulang pelajaran, dengan mutolaah kitab, bahkan anjeun nepi ka kurang sare. Wah. La a'lamu qaula teu nyaho. Ma eta naon, ma ari naon, eta kana bukti. Ma eta naon, ma ari naon, eta kana tinemu. Ya. Naon alba isu perkara anu ngabangkitkeun fihi dina eta takroril ilmi ila akhirih. Kaula teu apal naon motivasi anjeun gitu. Kaula mah teu apal gitu. Loba peuting anu ku anjeun digunakeun mutolaah tapi kaula mah memang teu apal naon motivasi anjeun ngalakukeun kitu teh. In kana lamun bukti ieu ba'is
motivasina teh eta naila aradid dunya merkoleh banda dunia wa jazbah itamiha jeung narik pirang-pirang nya banda dunia wa tahsila manasibiha jeung ngahasilkeun pirang-pirang darajat dunia wal mubahata jeung paunggul-unggul alal akroni ngelehkeun pirang-pirang babaturan hayang ngunggulan babaturan wal amsali jeung tegesna pirang-pirang babaturan jalma anu sapada gitu nya sababan lamun kitu niat anjeun motivasi anjeun teh fawailun maka ari karusakan eta laka tetep pikeun anjeun sumawailun tuluy ari karusakan eta laka tetep pikeun anjeun cilaka jang cilaka lamun cek bahasa Arab mah gitu nya lamun motivasina kitu aduh jang cilaka cenah jang cilaka wa in kana jeung lamun kabuktian naon qasduka pasejaan anjeun fihi dina ihyaul lail kadinya lah ihyaul lail anu dimafhum tina ahyai taha bi takriri ilmi teh ta ihya syariatin nabi ngahirup-hirup syariat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdziba akhlaqika jeung ngabersihkeun pirang-pirang akhlak anjeun wa kasra nafsi jeung mecahkeun nafsu al ammarati anu loba marentahkeun bisu'i kelawan kagorengan urang niatna nya mutolaah sapuputing tuluy ngabulan balen ilmu teh kaiji ngahirup-hirup syariat Kangjeng Nabi ngabersihkeun akhlak urang jang ngabersihkeun akhlak jeung ngalawan nafsu fatuba maka ari kabagjaan eta laka tetep pikeun anjeun summa tuba tuluy ari kabagjaan eta laka tetep pikeun anjeun bagja pisan ari kitu mah jang bagja pisan syariat pisan laqad sadaqa man qala syi'ran lakon sodako jeung yakti teman-teman bener sahaman jalmi ola anu ngucap saman syi'ron kana syi'iran bener cenah sakumaha kata penyair ada penyair Arab yang berkata baharna bahar kamil teh kahin ka kamil hin hajabat huma hajabat mutafailun saharul uyuni li ghairi wajhika dha'i'un wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun saharul uyuni ari melekna pirang-pirang mata meleknya begadang ari melekna pirang-pirang mata ligeri wajhika karena lain karidoan Gusti eta dha'iun anu kasia-sia wa buka'uhunna jeung ari ceurikna uyun li ghairi faktika karena lain kalengitan Gusti eta batilun anu batil begadang tanpa kariduan Gusti mah motivasina lain ku sabab hayang menang kariduan Gusti eta sia-sia lamun cek Roma teh mah begadang jangan begadang kitu lah wa bukaunna jeung ari ceurikna mata ceurik lain ku sabab jauh ti pangeran gitu eta teh ceurik anu batil gitu. Ayyuhal waladu he anaking ish pek hirup anjeun masyita
kalawan sakarap anjeun fa innaka sabab sanya-nyana anjeun eta mayitun bakal maot. Nah, majaz mursal mimbabi itlaki mayakunu wa iradati makana, ngucapkan sesuatu anu bakal terjadi gitu. Tapi maksud nama tapi maksud nama anu bakal ngucapkan sesuatu anu geus terjadi tapi maksud nama bakal terjadi. Kan dia ngomongna saanyana anjeun eta mayit. Eta mayit teh bakal gitu nya, bakal maut. Nyebutkeun geus terjadi tapi nu dimaksudkeun nama bakal. Sabab saanyana anjeun eta mayitun bakal maut. Jeung memang pasti deh. Pasti, ari maut mah pasti. Wa ahbib jeung pek mikaresep anjeun man kajalma sita anu karep anjeun. Sok pikaresep we saha sakarep anjeun gitu. Fa innaka sabab saanyana anjeun eta mufariku pasti bakal misahan anjeun hu ka si iman. Entah si iman anu ninggalkeun ka anjeun atawa urang nu ninggalkeun ti heula. Wa'mal jeung pek beramal anjeun makana amal sita anu karep anjeun. Fa innaka sabab sanya-nyana anjeun eta majziyun pasti dibalas bihi kalawan amal. Pasti dibalas. Sok we terserah amal sakadaek kumaha karep. Nu penting mah bakal aya balokarna, bakal aya balitunganana gitu. Ayyuhal waladu he anaking ayyu syai'in ari naon perkara eta hasilun anu hasil laka pikeun anjeun min tahsili ilmil kalami tina ngahasilkeun ilmu tauhid wal khilafi jeung ilmu khilaf ilmu perbedaan pendapat wattibi jeung ilmu kedokteran wadawawini jeung ilmu dawawin teh ilmu ieu nya sarua jeung ilmu syair kana diwan syair diwannya buku-buku syair dawawin mempelajari karena kajian-kajian tentang buku-buku syair wal as'ari jeung pirang-pirang syair ilmu syair wan nujumi jeung ilmu nujum wal arudi jeung ilmu arud wa nahwi jeung ilmu nahwi wa tasrifi jeung ilmu tasrif ghairu tadyi'il umuri salian nyia-nyiakeun umur. Bi khilafi dzil jalali kalawan nyulayaan parentahan Allah anu kagungan-kagungan. Ya anak king cenah aya naon bebenangan naon cenah anjeun teh tina ngaji ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu khilaf, tuluy ilmu naon teh tadi teh. Ilmu diwan syair, tuluy ilmu syairna, ilmu nujum, ilmu arud, ilmu nahwu, ilmu tasrif, ilmu mantek. Naon bebenangan anjeun salian nya-nyakeun umur dina nyulayaan panggilan Gusti parentahan Gusti Allah. Waduh. Ini saanya kaula. Taro itu ningali kaula fi Injil Isa dina kitab Injil Nabi Isa alaihi salam. Alaihi salatu wasalam. Min saati an yud'a kana keterangan min saati an yud'a. Min saati an yud'a tina waktu disimpenkeun saha al mayyitu mayyit alal jinazati kana jinazah teh pasaranna jinazah pasaran katilna naon katil naon disebutna pasaran gitu
Lamun bahasa Jawa mah katil mun teh salamanya. Naon sih? Eta nu paranti ngagotong mayit ya. Lamun dibaca jenazah tempat pasaranana. Ya, tempat ngagotongna. Lamun dibaca jenazah mayit anu aya dina pasaran. Eta cek Imam Bajuri mah nya. Dina Hasyiah Bajuri geura tinggal. Ila an yudoa nepi ka yen disimpen ye si mayit ala syafiril qabri dina liang kuburan. Ini liang kubur, entah liang lahat atau dina naon? Karena mun teh di liang lahat dina naon teh? Ini serang kedong gitu. Serang kedong, diserang kedong kan. Yas'alu naros sa Allah Gusti Allah bi azamati kalawan keagungan Allah minhu tisi mayit arba'ina kana 40 naonana soalan patakon pertanyaan 40 pertanyaan timimiti disimpen dina janazah dina ieu nya dina pasaran nepi ka disimpen karena serang kedongna ditanya 40 pertanyaan. Awaluhu anu ari mimitina ieu soal eta yaqulu ngadauh Allah abdi he hamba kaula tahharta ngabersihkeun anjeun mandorol kholqi kana tempat ningali makhluk sinina dina pirang-pirang tahun wa ma tahharta bari henteu ngabersihkeun anjeun mandori kana tempat paningali kaula agung saatan dina sawaktu oge ari awak gitunya dirarapi gitunya tampilan lahir liar di papantes nya. Ari tampilan batin urang, hate urang teu diuruskeun sama sekali. Sedangkan Gusti Allah ningali nanti kana hate. Henteu ningali kana fisik. Nu ningali kana fisik mah makhluk. Kalau kumaha wae oge. Abdi mah teu ningali fisik cenah. Wadul. Wadul teu ningali fisik. Ya kulo ngadauh sa Allah mana? Wa kulla yaumin jeung dina saban-saban poe yang duru ningali sa Allah fi qalbika dina hate anjeun. Yaqulu ngadauh tingkahna ngadauh Allah. Ma tasna'u li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Ma ari naon eta tasna'u migawe anjeun li ghairi karna lian kaula agung wa anta bari ari anjeun eta mahfufun anu dikepung dipinuhan dikebaki anu dikepung bi khairi kalawan kaalusan kaula agung ama eling-eling anta ari anjeun eta asomu anu torek la tasma'u teu bisa ngarungu teu bisa ngedeng nah ari anjeun teh gitu atawa ama anta naha ari anjeun eta asomu anu torek latas mau teu bisa ngadengi ayyuhal waladu he anaking al ilmu ari ilmu bila amalin kalawan tanpa diamalkeun eta jununun gelo eta teh kageloan wal amalu jeung ari amal bigoiri ilmin kalawan tanpa ilmu eta layakunu mual pernah wujud ieu amal kana tam kana tam mah teu ngabutuhkeun kana khobar bimakna wajada mendak Wa'lam jeung kudu nganyaokeun anjeun annal ilma kana saanyana ilmu wungkul kana saanyana ilmu
Alladzi nyatana ilmu aya alladzian teh di dinya. La yubiduka anu teu ngajauhkeun ieu alladzi ka anjeun al yauma dina ieu poe pada hari ini sekarang ke di dunia anil ma'asi tina pirang-pirang maksiat walayah milu jeung teu ngajurungkeun ka anjeun ala taati kana taat walan iku etalan yubida eta lan atau la didinya aya wawan teh entenya etalan yubida moal bisa ngajauhkeun moal pernah bisa lan linafil istiqbal moal pernah bisa ngajauhkeun ieu ilmu ka anjeun godan dina poe isukan jaga annari jahannam tina seuneu neraka jahannam ilmu yang tidak bisa menjauhkanmu dari durhaka dan tidak bisa mendorongmu berbuat kebaikan kelak tidak akan pernah bisa menjauhkanmu dari api neraka. Waduh. Nauzubillahi min dzalik. Wa idza lam ta'mal sareng di mana-mana henteu acan pernah beramal anjeun bi ilmika ngamalkeun bi ilmika kang lawan ilmu anjeun al yauma dina ieu poe keur di dunia walam tadarok jen teu acan pernah nyusul anjeun al ayyama kana pirang-pirang poe almadiyata anu geus kalewat anu geus kalangkung nya nyusul kakuranganana nyusul kasalahanana ku ditambal ku kaalusan takulu maka bakal ngucap anjeun godan jaga isukan pageto dina poe kiamat yaumal kiamati dina poe kiamat farji'na na'mal sholihan inna muqinun farji'na maka Gusti muga ngabalikeun ka abdi ka alam dunia gitu. Gusti uihkeun deui abdi ka alam dunia nakmal maka pasti rek amal kaula sholihan kana amal soleh saking hanyakal fayuqalu maka diucapkeun naon ya ahmak he jalma kumprung he jalma gelo anta ari anjeun min hunaka di dunia eta tajiu datang anjeun depan anjeun teh datang ti dunia lamun balik deui emang rek sarua emang rek beda gitu teh depan maneh teh datang ti ditu ti dunia gitu nya ayeuna menta dibalikeun deui emang rek sarua emang rek beda gitu sok tara gitu nya geus aya mah nikmati we gitu siksaan kan gitu bahasana dzuk innaka antal karim innaka antal azizul karim gitu geus nikmati we siksaan lah gitu nya aduh naudzubillahi min dzalik ayyuhal walad wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.